Isuk-isuk meresan ulinan budak dituluikeun meresan ompreng tuluy gegero. Besti geus kabiasaan lamun misalnya hudang isuk teh imah pasti paburi satkomo ieu kana ulinan budak mending ngalayah kieu. Tadi nama besti arek langsung ka dapur tapi diulak diilik teh eta parabotan lain parabotan kita ka ulinan budak teh sakeranjang turun kabeh lamun misalnya teu dibenahan diengke-engke kaburu hudang manten budak galingna. Aya nama hordeng geus dibukakeun tuluy urang minahkeun lah ieu motor efek teh si bana teh kalakah coplok geuningan. Baelah kitu we ngomekeunana nu penting mah rapih ka tempona heueuh teu besti urang tuluykeun ka belah dieu ieu teh aya tenda di jero imah batur mah di tengah lapangan imah di jero imah tenda teh. Alah sia besti arek ngalipet tenda teh hoream jadi we diantepan urang tuluykeun we kana gerohaneun heula soalna ayeuna teh anu dielapan oge loba besti piring teh. Aduh prat paling hoream ya besti ngelapan heula piring soalna lamun misalna teu dielapan tenda nama tara biasa tapi lamun misalna si piringna garing gitu nang moe ku matahari karak langsung diasupkeun. Kela besti ieu teh diilik-ilik nah menang loba ompreng kieu perasaan teh kamari make perasaan di cenah. Tapi ieu teh besti lamun misal diilik-ilik mah emang bener nah menang loba ompreng kieu padahal mah kamari memeh mangkat gawe geus diasup-asupkeun kitu nya kana lomari. Eta mah saking kabawa perasaan we meureunan urang tuluykeun we minah-minahkeun heula gerohaneun kaluar besti soalna arek disapukeun ieu teh ge panci masih keneh nanghareupeun panto lain mangkat geura sorangan. Aduh sia besti cuaca isuk ayeuna mah mending ngejreng kieu nya meni cerah urang tuluykeun ka belah jero belah dieu urang naeur heula cai lamun misalna geus naeur cai teh pindah di ka belah jero arek naon coba besti. Urang menahan heula ieu ompreng anu tadi nu arek dibenahan. Bener besti saking goloba benahaneun jadi lieur kitu ngabenahan ti belah mana heula arek anu itu ieu nungguan arek anu ieu itu nungguan lieur mending we urang gegero salah gegero di cenah besti sasapu heula. Saking kubeakeun kata-kata jadi we kitu balelol besti urang minahkeun lah kasur samemeh gegero tah lamun geus beres kieu mah urang gegero we langsung keluar soalna geus rada beurang ieu teh biasa teh mah beurang saeutik teh kudu gawe pananing besti. Ngaringankeun heula pagawean di imah we besti gegero kieu mah lamun misalna balik gawe teh pan meureunan aya anu bersih teu kotor teuing walaupun nya sendal eta ge kalalotor keneh can disikatan nya engke we. Nah cenah teh nanah teu langsung digawean pan heueuh besti kahiji mudna goreng patut keneh nu kadua si kadaekna teh encan panceg jadi we diantepan heula engke lamun misalna mudna geus alus kadaekna geus rada 100% kitu nya karak digawean. Ieu ge gegero teh rada diburu-buru besti soalna matahari teh geus noongan geuninganan pertanda berarti beurang ieu teh besti antara 7:30 atawa jam 8-an ieu teh perkiraan we teh nanah mah soalna geus kabayang besti matahari geus noong kitu mah. Ya besti bener teh tita tadi ngocoblak ka ditu ka dieu ieu gerohaneun tinggal saeutik tinggal panci malahan mah tinggal digasrok ieu panci soalna tita tadina ge asal mulana oge herang maknya ena dikumbah henteu jadi herangnya geus herang kieu mah pan geunah tuh besti ketempona ge tuluy pindah kana tungku komporna besti ieu teh nang kamari dikeuman ku cai panas ninganan rada leuheung gitu besti beunang digasrok ku kokosok oge. Teu da uyuhan besti lamun misalna ngagosrokan tungku kompor teh henteu masa abad sakali digosrokna teh we si komporna anu ditatap diusap dielus teh besti ari si tungkuna mah karak enggeuh ayeuna we di kumah teh tuluy